Sampurasun dulur uing di mana wae aya da. Ayeuna dina danget ieu uing sejak babagi teknik kumaha carana nabeuh karinding. Karinding dinu ti payun ku uing kos diguar bahwa karinding ieu aya dua bahan nu didamelna. Nu hiji karinding anu tina awi sapertos kieu. Ieu jarumna hiji, nu kadua karinding kaung. Ieu jarumna dua, nu ngabentenkeunana jarumna dua. Jadi aya dua benten suantena nyaeta ari karinding awi mah rada tarik, hartosna henteu ngebas kitu nya. Ari ieu mah suatana ngebas. Nah, katos diguarnya satu acan oge tah. Bentukna sapertos ge ain karinding awi mah. Nah, pami karinding kaung mah rada ngebas. Dina kasempatan ieu uing sejak naon nya namina teh nyamere tips lah cek bahasa keren namanya kumaha carana nabeuh karinding. Carana nabeuh karinding karena sawatara waktos kapengker aya nu naoskeun Kang kumaha tutorial diajar nabeuh karinding anu gancar. Nah tadi kulantaran haeta uing urang ngabagi-bagi tips cek bahasa keren nama. Nabeuh karinding nu ti payun nyepengna kedah mantep. Nah, nyepengna di dieu. Nu kadua tah nabeuhna dina paneungeulna ieu. Nah, seueur nu lepat nyata dina nalika dina ngagebugna atau neungeulna disoledatkeun ka hareup, janten dikidukeun. Ini bentuknya dikahareupeun. Nah eta disebat lepat salesna mah tiasa wae eta ge disada. Namung resikona potong. Nah nu leres mah nyata ditabeuh di teungeulkeun, memang diteungeulkeun. Janten satu acan dikana ieukeun kana mulutkeun urang kedah tiasa diajarna kieu heula. Sangkan ngageter ieu na. Nah. Pam ieu tos tiasa tos lancar. Nah, aing ngawitan pasti diajarna kieu tah. Teu ngageter, tapi ku kalamian mah tiasa leuleus ina. Nalika tos leuleus neme tiasa di larapkeun dina baham. Contona di aya nu lepat teh di ranggeum siga rek dituang. Soantena benten padahal teu digegel. Ngan ditempelkeun hungkul. Jadi mun katawis mah euna atos kieu. Henteu kieu. Tapi ya aya jarak. Nah, tadi kahiji diajar ngaleuleuskeun lah ieu. Nu kadua lamun ieu tos leuleus tos disada ieuna ye neme gadekeun. Cukup ku ditempel. Lamun misalna dina karing aya sora siga sora kajero, sora a i u e o eta sabenerna mah teknik dina ieu. Mode biasanya henteu di a i u e o keun sapertos kieu ya. Tibang ditempelkeun hungkul.
Lamun hayang sonten A tadi disebutkan A tapi sanes A na tapi di dia dinarti corona A. Jadi lamun misalnya betul A I U E O itu tapi di dina ngan hukul ide A contoh seperti A na I U E O. Jadi A I U E O ngan tadi disebutkan tuh A I U E O teu keluar suara nama munggerak nah hungkul jantan sapertos kieu bunyina. A I U E O A I U E O. Tahangkin salajengna aya sora nu sakali ditabeuh ditiup bari ditabeuh teras ditiup aya nu ditabeuh bari disedot contohna sapertos anu ditabeuh bari ditiup ya kaluarkeun napasna gitu. Nah, eta ditiup pami disedot eta trikna anu kahiji ngaleuleskeun anu kadua nempelkeun di dieu diajar I U E O anu katiluna aya nu disedot yang dikeluarkeun anu kaopatan tinggal ngalarapkeunana. Nah ngalarapkeunana kurasa da karinding mah contoh kieu ya model tongeret bunyina O E E O E E O E E. Nah eta O E E disedot O E E lamun biasa teh disedot sapertos kieu. Improv salit O E E O E E O E E. Jadi O E E nah ditarik O E E O E E O E E O E E O E E. Improv deui jadi rada panjang O E E E E O E E E E lah. Salajengna bisa diimprovkeun O E E U E A U E U E eta mah mangga kumaha ngeunahna. Jadi nu kahiji cara nyempengna tadi teh tos cara nyempengna ditabeuhna dilemeskeun ieuna geus dileuleus ieuna lancar kadangu tah. Nami disimpen di dieu langsung A I U E O na maena sanes dikaluarkeun sorana tapi bentuk naon nya bentuk mulutna gitu tah. Bentuk bahamna nu A I U E O. Jadi kayak itu nama tiasa imbuh kurasa sapertos kieu ya. Gitu anu kapihatur ti Uing mugia manfaat jang dulur Uing sadayana anu resep dina nabuh karinding. Emut karinding nu ngajak nyaring, haleang nu ngajak hudang, sangkan nyaring alam pikirna hudang aram rasana salawasna. Ngagem ka eling kanu maha kawasa. Ulah poho nya seni, tradisi jeung budaya. Nah, dilindungi ku undang-undang. Geus dibahas di unit tukang. Ya. Memulai budaya ieu seni tradisi jadi jati diri bangsa Nusa Jati. Lahilap ahung karinding Uing sesat sejarah seni tradisi sampurasun.